Video kan. BUMDes Bakti Kusuma program ketahanan pangan Belakang layar. 2025 ieu desa Bakti alus. Lahan alus jumlah cara di tangan tuh balik pisan. naon deui Jeung panen gedang nih ngawah. teh urang geus urang ka dieu urang ge neneangan gedang da tadi mah panen gedang dieu teh Mana gedangna? can duka ari ieu kalau aya caruluk ieu caruluk Cau eta mah lain caruluk. cau geuning saradek ieu sia teh jeung siga Tong dicagapan. siga manehanana Ieu kumaha rusana? Hanas aing teh. Tuh dikorbankeun piduiteun. atuh da tadi mah urang ge nyaho da panen gedang ieu teh program BUMDes ieu teh Oh, BUMDes. ketahanan pangan ieu teh Masalahna ek panen gedang mana di bebeja teh kitu. Mana gedangna eueuh ningan. Pajak ribut ieu mah. tuh hampura Lain gitu dah. Kek. Gedang ieu. Kek aya naon ieu? Aya naon ieu? Ah, ieu. Aya naon ieu? Apa kuta? Aya naon ieu teh? Panjat Naon? cenah. Bade panen gedang di dieu. Sanes bade panen gedang, ieu mah bade penanaman gedang. tah cek aing gade Tuh, tina program Tong ketahanan gitu. pangan. Kayak tenang. Geura urang teh sek Pasedes ka dieu geura. Urang jelaskeun tah ieu teh ketahanan pangan. Pasedesnya ieu teh ketahanan pangan tahun 2025 nya. Oh, Gitu. program ketahanan pangan neme rencana penanaman gedang. TPK nanti ku BUMDes ya teh. Neme tahap hiji. Tah, kitu Can waktu sekali panen teh. acan aya mah. Teh itu apa? Teu kudu ribut. Ieu teh Teu ribut kumaha? make tahap kedua aya ayo urang teh Ayam petelur. tahap BUMDes teh. ieu ayeuna gedangan ieu proses Oh, Tah. ayam naon, Pak? ayam petelur Ayam Gitu. kampung. ayam petelur Petelur. Hmm. Nogan ayam petelur teh. Ayam menoga nih mana tuh banyak anakan. tangke 7 bulan ka dieu mah insyaallah akang jeung ieu jeung Kang Pulan oge bakal panen mawa gedang ti dieu Cek aing ge engke panenna. iya cek aing gade Gitu mana mah. gitu. Tenang. Ulah Da ieu abi duit ku ieu Tuh, mah. euy. Mau. des lamun boga warga jiga Dia kieu mana kitu wae, urang teh abi duiteun. rieut aing mah Kakara dua ya teh. kakara dua kumamun kabeh 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 kieu. geus mah bener ya des ah. Ya bawa goreng